lagi aing bisa bahasa. Suka teh maka teguh. Aing deui. Naon tah? Pang bahasa Arab geun sarua nya bahasa Arab ye. Naon tah? Ngakel sangu. Ngakel sangu. Ayo buru. Ini ketebak memo. Salah. Mainan naon teh? Lain nyaho. Naon tah? Balikin nasi. Aduh. Nyahoan wae Kang Oding teh euy. Kumaha ieu teh? Sarupi teh. Kan inya. Ek naon ieu? Ek naon wae. Ini teh aya priyogi ka Mang Waten teh. Mun, bagaimana tah? Aya yang cengek. Ayam teh. Cengek. Oh deh. Ayam bayang cengek. Malah super loh. Oh, canak coba. Kenaon? Yang priyogi. Lanong maksudnya gitu barangkali ke budug. Di raha geuringna. Aya 2 poe mah. Karunya teuing atuh. Butuh pisan cengek teh nya. Tuh di warung eueuh. Eueuh nararutuh. Nararutuh. Oh. Aduh. Abang gaduh teu cengekna. Asa-asa boga di dapur teh hari teh teh. Cengek kenapa? Cengek mahal ieu. Kenae sabaraha oge dibayar ku abdi. Oke, tenang. Bener itu bener. Bener. Yang lanong. Oke, kenae hiji. Cek wae nang cokot. Canak mah ya. Kenae. Dalam kuat sakedeung sia. Naon tah damangna? Budug cenah saurna teh. Lan, Budug. nah, bet aing boga tah. Tuh, cengek lagi halus aing mah. Lu kieu. Lanong teh. Coba Di warung teu aya. nya Kenae kapake sabaraha ieu? panah cek sia ge hayang mahal aing. Wah, tar kudu 20 juta mah. Oh, kenae 30 juta we ku abdi dibayar. Bener. Gitu. Syukur atuh gitu. Nya kenae dah hiji 30 juta we nya. Nya, coba. Coba cobain mah. Kumaha tah kapake tah? Kapake cengek nama. Ngan. Lada. Nah, hopan cengek mah lada. Mah tulus. Nah, make mah sudah. Lada. Hopan aing cengek mah sia teh lada. Yang amis. Sanda cengek mah mah anu amis ke. Udah sani apa? Bener teh. Kurangeun. Damang alhamdulillah. Kemarin moding. Ayo eta geus di dinya tadi kebon itu ngeracau. Kebon naon eta? Kebon cau, paria jeung bonteng. Kapangan di ditu teh aya Mang Udin kamari tadi teh. Bari naon tah Mang Udin? Ngobrol biasa nyang-nyang sebentar. Mang Udin teh. Ayo pieu kan sama Udin teh heran euy. Naon tah? Kumaha? Kan ngobrol jeung Mang Udin. Ngobrol ngari-ngiru. Pas taeun Mang Udin nyaritakeun ka dewek teh. Naon tah? Cenah mah geus berangkat haji manehna mah. Wah, nyata ini tengah hati heran nih tengah hati. Tengah hati kupikir tah tahun tahu akalnya. Kumaha tah? Teu pirang melak bonteng. Melak bonteng manehna mah rusak kota. Bebenang rusak kental tapi eta bisa berangkat ka haji. Teu percaya aing. Eta aya oge asa kurang percaya kumaha nya teh timana. Eta mah. Bener asli aing ngalin teh cek Mang Udin mah. Ayeuna teh geus balik ti hajian manehna teh kitu heuh. Naon tah? Heuh pan geus panen bonteng sak menang saking tah teu kira. Mang Udin pasir? Eta Mang Udin pasir teh apal teu maneh apal teu? Apal Mang Udin? Heuh eta geus balik ke hajian asli. Emang kahajian kamari teh. Tapi eta kan teu hati ku aing oge eta teh. Teu hati eta teh menang saking tah penting bisa ke hajian. Percaya. Wajah jeung munasabah Mang Udin mah. Naon kita? Udah bonteng lagi jagatna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kebenaran maneh euy. Damang Udin. Alhamdulillah boro-boro damang aing ngeri. Kunaon kara? Muliang tuh aing kuat Muliang. Mang Oding, pengalaman sorangan ieu mah. Muriang mah ngalagoy anak bancet. Gelo. Ieu mah ngalog anak bancet. pan paranas tiris. Heuh, paranas tiris. Bancet mah pan tiis jadi genah. Gelo. Wah, edan mah aing mah nahawan geus cenah mah pangbancatan dewek teh ngahuri lah. Urang ge cara rangkeul Mang Oding. Buru-buru menang kita. Lain kumaha? Kana lauk lancar. Lancar ngan aing kaburu gering nih kieu. Aduh, yang buru pangbancatan teh itu kuat aduh.
Urang ge cara rangkeul Mang Oding. Itu bedegong teh. Ewe Mang Oding ngalaguan aya nu liwat. Lewat-lewat hese cara rangkeul. Mumpung aya mana teh? Nya eta cara rangkeul urang ge geus meuli kuat maju. ya warna diri saya dua itu kuat kumaha tuh. Geus maju dilegok jadi cara rangkeul sukeun teh. Sukeun suku. Bedegong atuh. Punten, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini araya ya. Jangan beliun ini suka aya ya. Mana naon? Manila. Mang Oding lin boga Manila. Oh, ba Manila mah. Dibayar. Anu butuhun keur ubar sabagina teh. Ubar naon? Sabaraha ge dibayar eta mah. Ke na Manila keur ubar naon asa Ini ngarekan eta nyeta itu urang ieu cenah. Urang jauh pokona mah. Nu butuhun samobileun ge dibayar eta mah. Hargana? Heueuh hijina. Nu bener. Sigan gaduh. Nah, Mang Oding Mau dia gaduh bener. Tong percaya apa yang kasih oten openg. Wah, Asli aing saya tong masuk bangor aing. Oh bener ya Mang Odi, bener anu butuheun keur ubar ieu mah. nu bener ieu teh. Heeh. Mang Oding jual mending ge Mang Oding. Jaluna boga jaluna. Asli itu bener sih. Bener, Aing jaluma loba balatak aing. Iya teh anu butuheun maha Mang Odi dibayar 1 juta 2 juta oge. Pang meungpeung. Jang ubarnya. Heeh. Heh jangan ubar ka rumah sakit dewek. Aya muriang boga teh jaluna. Aing asa kurang yakin aing geus mah. Bener, jaluna aya. Aya loba jaluma nu anakna, nu bikangna, nu jaluna, Kita butuh jaluna bari dibayar maha nu kalau ieu sugani keur berobat eta berobat Ya, kayak peng kumaha cik pengeluaran peng di beres jangan rokok-rokok aja mah, Bro. Pipi-pipi asa. Asli bener kayak asa jangan Bekeun urang coba teh. Aing coba harese ieu Mang Oding. Geningan. Geus dipangnewakeun. Mang Oten. Kusabab geus aya Kumata. dibeli mahal oge Mang Oding tapi sabaraha? aya syaratna. Saratna naon tah? Ieu kira-kirana geus bika kongkorong. Sia teh, kan aing sama batok sia. Aing ge gering ieu teh. Eta sia teh, naon dia teh kikituan aku.